Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Aan Merdeka Permana. Mitra upami telepat hanca nu katuna teh kurang ajar, soso penjahatna, soso. Tuan Dik Van Krup pegarawokan ngagunakeun ku basana. Katingali gembeurna deh. Dugi gadinya nya mitra hanca teh terasna kumaha mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Nyangakeun Rusia Pelet Marongge. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dangu tetela dina jero sapeuting rejeung anggota kumpeni anu tiwas teh aya tiluan. Tiwasna pinu kulalangse sabab acan kanyahoan saha anu milampahna. Atuh ku sabab kitu rarancang kumpeni anu satadina bakal ngarurug desa kalihan asih teh jadi kaganggu. Kumpeni kapaksa ngabolaikeun rarancangna. Beja yen tangsi kumpeni di kadipaten aya anu ngarurug geus tepi ka Tuan Mark Ronghestan. Kan bae manehna ngarasa heraneun saha anu geus ngarurug tangsi di kadipaten. Teu ngutus jalma apikeun ngacalkeun tangsi kumpeni. Jadi saha kita maya? Cek Tuan Mark Ronghestan tumanya kanu sejen. Tapi anu ditanya saurang ge eueuh anu rumasa ngirimkeun jalma pikeun ngarurug tangsi kumpeni. Ku ayana kajadian di markas kumpeni. Tuan Mark Ronghestan atoh aya bingung aya. Cek manehna cenah aya alusna tangsi dirurug. Sabab ku jalan kitu perhatian kumpeni dina ngarurug desa kalihan asih rada kaganggu. Ngan hadena lamun aya anu boga rarancang sarupa kitu kudu laporan kaik. Sangkan sarerea bisa ngangtukeun putusan-putusan anu leuwih halus dina upaya ngacaukeun pertahanan musuh. Cek Tuan Mark Ronghestan ngingetan. Sarerea ungeuk nganyageun yen sakura rancang naon bae kudu sakanyaho Tuan Mark Ronghestan anu jadi lulugu perjuangan. Ngan bae sawaktu isuk pagetona geus aya deui kajadian Rajapati ka anggota kumpeni sakur anggota pajoang di desa kalihan asih teh ngarasa bingung. Kamari kabejakeun aya anggota kumpeni anu tiwas di Darmaga Cimanuk. Teu kapanggih saha anu jadi ulon-ulonna mah. Cek juru telik laporan ka Tuan Mark Ronghestan. Ngadenge eta laporan Tuan Mark Ronghestan ngahuleng lila. Ya. Saha kira-kira mah anu nyieun kakacauan di kadipaten ya? Jigana terjadi masalah aya pajuang sejen anu nyieun kakacauan ka kumpeni. Malah eta kejadian teh urang pake lolongkrang pikeun ngayakeun serbuan tamahan. Benar. Sahabat kumpeni keur bingung nyang hareupan saha anu ngacaukeun. Urang ge sawadina kudu ngajorag sangka nambah kakacauan. Cek Tuan Mark Ronghestan. Tuan Mark Ronghestan malah manggihan akal. Cek manehna
tibatan ngadaguan diserang nya mending miheulaan nyerang. Tapi Omad taktik mah tetap nyaita jumlah pasukan kudu dipertahankan. Nyerang kekuatan kumpeni ge tetap kudu sasalimpatan. Ulang nurutan jika pajoang anu geus miheulaan ngajorag ka markas kumpeni teh. Ceuk Tuan Mark Ronghestan asa kabere akal dina tarekah ngalumpeuhkeun kakuatan musuh. Malah ari geus kitu mah Tuan Mark Ronghestan teh ngatur tempat-tempat mana bae anu kudu diobrot ku pasukan pajoang teh. Sabagian pasukan oge ditugaskeun megat-megat rombongan ti kalangan kumpeni. Nyaeta pikeun megat-megat rombongan tubur di kalangan kumpeni. Tur nya bae saenggeus pasukan-pasukan ti desa kalihan asih mimiti ngobrot ti ditu ti dieu, kumpeni teh riweuheun pisan. Anu tadina maranehna arek niat musirkeun kakuatan pikeun ngobrot desa kalihan asih, pamustunganana mah kalah kaleuwih loba nyieun pertahanan tina gangguan kaum pajuang. Mitra kaum dangu, Tuan Dick Van Krupp mah geus amek-amekan ka bawahanana sabab beuki dieu beuki loba korban ti pihak kumpeni bari ti pihak Karaman mah cenah saurang oge acan aya anu kacangkala. Nah salilaya make teu bisa newak kaum penjahat, ha? Ceuk Tuan Dick Van Krupp nyarekan anak buahna. Tuna nyaritan teh ku basa Belanda, mitra. Amun Tuan, para penjahat teh licik pisan. Maranehna karesepna ngabongahan. Lamun diudag kalah kating balecir ka jero leuweung Tuan. Emal anggota kumpeni. Nya jangan akal. Sebarkan mata-mata di kalangan bangsa pribumi ya. Maranehna kudu bisa apa, saha jeung di mana para penjahat karumpulna. Ceuk Tuan Dick Van Krupp deui. Mitra kaum dangu, balad kumpeni oge akhirna mah sarua. Nyebarkeun kakuatanana ka saban juru. Tempat-tempat anu sakirana dicuriga jadi tempat cicingna kaum pajoang henteu waleh didatangan ku pasukan anu jumlahna lumayan lobana. Anu rada gimir mah mun kumpeni kudu tugas ka wewengkon desa kalihan asih. Sabab geus sabaraha kali kajadian saban pasukan kumpeni ngayakeun kontrol ka wewengkon kalihan asih, ku pajuang teu waleh dipapag-papag ku kakuatan anu nyamuni. Malah ku sawatara anggota kumpeni mah desa kalihan asih teh disebutna desa Mark Ronghes. Maksudna wilayah kakawasaan Mark Ronghestan. Ari penduduk asli daletana teh sok neangan ucapan anu babari. Belanda menyebutna desa Mark Ronghestan atau Mark Ronghes, tapi ari pendudukna nyebutna teh desa Maronge. Keur mah apan tadina oge maranehna nyebutna teh Tuan Maronge ka Mark Ronghes teh atawa Ronghestan teh. Ngantang tu deui ieu teh ukur salah sahiji versi tina lalakon Maronge. Sabab ari ceuk juru kunci makam keramat
maronge mah da lain kitu cenah. Maranehna boga versi sejen anu dipercaya ku maranehna. Teu naon-naon. Desa Maronge sasat dipikagimir ku kumpeni mah tahun-tahun gitu nate. Jadi salila leuwih ti 5 tahun Tuan Mark Rongestan atawa ku penduduk mah bilanina Tuan Maronge geus jadi pimpinan pemberontak anu kacida gangasna ka balad kumpeni. Tekaup manggihan kumpeni pasti di ala nyawana. Anu pihak Belanda hampir taak teh nyaeta kaum pemberontak bisa aya di mana-mana. Kaasup ngobrot markas kumpeni di Kadipaten. Tuan Dick Van Group teu waleh panasaran. Sabab saban anu nyulunup ka markas acan kungsi kacang kalak. Tong boro kudu kacang kalak. Dalah apan saha-saha na oge teu bisaeun. Ek curiga nu ngobrot markas kumpeni lain ti luar tapi ti jero markas sorangan wae ye. Cek Tuan Dick Van Group gregeteun. Kusabab disangka aya musuh di jero. Atuh sakur pagawe kumpeni utamana ti bangsa pribumi didata deui. Kabeh ngaran disilidik kaasup latar tukangna bisa digawe di kalangan kumpeni. Ari ieu saha? Tuan Dick Van Group nuduhkeun kana daftaran. Eta si Senawa, Tuan. Hah? Aik oge bisa maca. Eta dibacana Senawa. Tapi hayang nyaho ti iraha jeung saha manehna kumaha ladar tukang hirupna ya. Cek Tuan Dick Van Group. Patugas teu bisa nerangkeun saha-sahana deui. Itu atuh manehna manggil pagawe sejena kabeneran anu ieu mah bisa nerangkeun. Senawa teh tadina urang kaliana sih. Cek patugas. Hah? Bahaya atuh ya. Cek Tuan Dick Van Group. Geus kitu manehna nginget-inget deui. Bareto 5 tahun ka tukang memang aya budak ngora ngaran Senawa. Fungsi datang ngalaporkeun panyumputan Mark Ronges. Tujuan kikituan hayang narima upah. Ta lamun inget ka palebah dinya Dick Van Group sabenerna teu kudu hariwang. Dume jajaka Senawa jualna ti kalihan. Patugas nerangkeun. Memang saliwat mah mata kreuwas. Sabab Senawa asalna ti desa Kalihan Asih. Tempat atawa pusirna para penjahat anu ngalawan kumpeni. Tapi manehna teh anu dipika ijid ku urang Kalihan Asih, Tuan. Manehna geus dituding jalma hianat, malah geus rek pada maehan lamun teu kabur. Manehna asup jadi anggota kumpeni sabab hayang malespati ka urang Kalihan Asih. Cenah manehna sanggup jadi tuduh jalan mun hiji waktu dibawa tugas ngobrot desa Kalihan Asih. Ceuk patugas nerangkeun panjang lebar. Cing ek hayang panggih jeung manehna. Cek Tuan Dick Van Group. Atuh patugas dititah ngagero anggota kumpeni anu ngaku ngaran Senawa. Teu sabaralilana jalma anu ngaran Senawa teh mangadep ka Tuan Dick Van Group. Manehna dipelong salila-lila. Oh ya, ek apa anjeun nu baleto ngalaporkeun si Mark. Cek Tuan Dick Van Group ngagunakeun ahli.
ahli basa sabab kekehbay maneh nama mung diajar basa wewengkon. Kalawan teu asa-asa anggota kumpeni anu ngaranna Senawa teh ngadadarkeun riwayatna yen cenah bener manehna teh Senawa anu baheula. Kirang langkung 4 atanapi tahun kapengker jisim abdi di Cangkalak sareng sabubuhan urang kalihan asih. Padahal harita jisim abdi teh bade ngalaporkeun di mana nyumputna Tuan Maronge. Namun salira teu percanten. Malah sadayana urang kalihan asih ku salira dihukum disiksa dugi ka perlaya. Ukur jisim kaula anu salamet margi ditebus ku Ki Adhari. Ceuk Senawa hayang ngingetan kasalahan Tuan Dik Van Krup. Tuan Dik Van Krup seuri mesem. Anger bari meresihan tungtung kukuna anu panjang jiga baheula anyar kadatangan ku Senawa. Nya cenah manehna baheula geus marentahkeun malar sabubuhan urang desa kalihan asih disiksa bebeakan. Tapi ek heran angkah ye disiksa ke ik tapi ayeuna kalah jadi pagawe kumpeni. Naon maksudna naharek jadi mada-mada ke kepentingan penjahat di desa kalihan asih? Cek Tuan Dik Van Krup ngaliwatan juru basana. Jisim kaula tegaduh kepentingan mantuan urang desa kalian asih. Sabab maranehna kacida geuleuheunana ka jisim kaula. Ceuk Senawa, ceuk maranehna jisim kaula teh jalma hianat anu biru ka musuh. Ku perlayana sabubuhan urang kalihan anu marengan jisim kaula. Andukna jisim kaula dituding ngabalad ka kumpeni. Mamatak nya kagok dicuriga atuh jisim kaula ayeuna milih jadi anggota kumpeni we. Sakur urang kalihan ke jisim kaula bade dibasmi moal disesakeun. Ceuk Senawa bari kekerot amek. Mireungeuh kitu Tuan Dik Van Krup unggut-unggutan panuju. Senawa anu kiwadi geus jadi anggota kumpeni teu tulus dicuriga, malah leuwihna ti kitu ayeuna mah sasat jadi anggota kumpeni anu pang diarep-arepna anu bakal bisa numpes penjahat ti kalihan asih. Gitu cenah ceuk jalan pikiran Tuan Dik Van Krup. Yen ayeuna jajaka Senawa geus jadi anggota kumpeni di Kadipaten. Akhirna kadenge oge ku urang kalihan asih. Ku sabab kitu atuh urang kalihan asih teh ayeuna cenah kudu leuwih hati-hati deui. Sabab ku hadirna jajaka Senawa di lingkungan kumpeni bisa-bisa ngabahayakeun kadudukan para pajoang kalihan asih. Da ti angan oge kami mah geus nyebutkeun yen eta budak teh basangkal pisan. Kapan bare teh oge eces geus ngawadalkeun sabubuhan urang kalihan asih sangkan jadi parab kumpeni. Ceuk Ki Adhari anu masih keneh aya di lingkungan para pajoang kalihan asih. Awas anu geus didadarkeun dina bab-bab nu kaliwat, Ki Adhari anu hayang meunangkeun Nyi Darmi teh teu bisa nyacapkeun kahayangna. Sabab sanajan manehna geus nyerenkeun tawanan anu ngaran Menir Van Degeren, tapi ku urang desa kalihan asih harita teu dipercaya. Malah leuwihna ti kitu urang kalihan anu tadina geus kabongroy
kudirina sangkan biluk nyieun kabohongan jadi ngajauhan. Sakitu ge untung Ki Adhari teu dipergasa kaleulewihi ku urang lemur. Ayeuna malah Ki Adhari ieu teh milu gabung ka Pajoang. Manehna janji rek ngarobah kalakuan, moal rek sarakah, moal rek ngabohong, jang udag tujuan sorangan. Malah manehna janji pikeun kapentingan modal perjuangan. Sabagian hartana rek diabadikeun keur kapentingan perjuangan cenah. Ngan sanajan kitu tetep we ari sabagian penduduk kalihan asih mah masih keneh cangcaya karena kajujuranana. Kami ayeuna hayang nalek. Nah kunaon harita anika make mentingkeun nebus si Senawa ti pangberokan. Ceuk urang kalihan asih neuteub seukeut. Ditanya kitu Ki Adhari ngahuleng heula. Sakedapan nyata di satadina mah kami teh karunya we da hukum maha bae oge jeung manehna teh sabangsa malah salamur. Ceuk Ki Adhari jiga anu gupuy gapai neangan alasan. Hah, kami marada ham-ham euy. Sabab salila eta pan Andika mah leuwih deukeut jeung kumpeni batan jeung bangsa sorangan. Piraku teh pupuguh make inget hayang nikahnya ka bangsa sorangan jeung ukur ka saurang deui. Kami narima beja Andika teh nabuh si Senawa ka cida mahalna. Sabab aya lahan tanah di Galonglong anu dipake nebus teh. Bet asa teu saimbang lamun mah nulungan si Senawa dasarna ukur ku karunya. Ceuk nu nalek bari masih keneh neuteub. Ki Adhari apal inya yen anu tatalepek teh anu kutuan Mark Ronghestan sok diutus jadi juru telik ka kadipaten. Jadi ayeuna mana tatalepek tumanya ge meureun. Maksudna mah hayang nalungtik soal patalina jeung jajaka Senawa. Diparekpak ku panalek rumit sarupa kitu, tungtungna Ki Adhari boboleh. Hartina lamun hayang salamet jeung lamun hayang teu dicuriga bae, manehna kudu balaka kana maksud-maksud nu ti heula. Bari sakalian kudu tamada menta dihampura. Nya rumasa harita kami ge boga pola-pola anu kaliru. Ceuk Ki Adhari akhirna kituna teh manehna bari ngabenyerebeaskeun pola-pola harita. Atuh dihareupeun sababaraha urang kalihan asih anu ampir kabeh juru telik, Ki Adhari kapaksa balaka. Nya rumasa harita magi kituan teh dasarna sarakah we. Omongna sarakah kumaha? Nyata kami teh hayang ngintip-ngintip lahan tanah bogana Ki Mandapi. Sabab kumpeni butuh lahan tanah di sapanjang walungan Cilutung. Lamun ngajabel kitu bae bakal piomongin. Jadi sangkan kumpeni ngapi milik tanah bari puguh hukumna, nya kami anu kudu ngelekete Ki Mandapi teh. Ceuk Ki Adhari. Nah kumaha carana eta teh? Nu nalek beuki nyoso nalekna.
Eta Kimandapi teh keur jadi inceran company. Sabab geus patalak jeung company. Malah ku ayana eta patalak, Kimandapi teh kolu abur-aburan ka jero leuweung. Ku ayana eta kajadian, kami hayang nyieun reka perdaya. Kami hayang ngagunakeun si Senawa sangkan bisa asup ka kalihan. Turun geus aya di dinya, kami eudeuh maksa-maksa Kimandapi sangkan ngajual lahan tanah ka kami ku harga anu murah. Lamun Kimandapi teu daek ngajual tanah, ku kami bakal dilaporkeun di mana nyumputna. Ceuk Ki Adhari. Atuh jahat maneh teh nya. Ceuk kami ge eta mah harita. Pan ayeuna mah kami na oge geus sadar. Matak kop gunakeun sabagian harta kami jang bantuan perjuangan. Ceuk Ki Adhari deui. Mitra kaum dangu, hasil panalekan ti juru telik ka Ki Adhari teh ditepikeun ka Tuan Mark Ronghestan. Anu harita jadi lulugu pajoang ti kalihan asih ka asup soal kasanggupan Ki Adhari pikeun nyerenkeun harta jang mantuan perjuangan rakyat. Hade ditambah baik kasanggupan maneh ya. Ngan masing kitu ge Tuan Adhari kudu tetap ditalingakeun. Ayeuna anu ku urang perlu dibadamikeun makumaha carana nyang hareupan Senawa nu geus jadi anggota company. Ceuk Tuan Mark Ronghestan. Tuan Mark Ronghestan ngarasa yen anggota company anu ngaranna Senawa kudu jadi perhatian khusus. Ari sababna Senawa mah geus apa di mana kakuatan urang kalihan asih jeung di mana kahengkerna. Kitu apaan? Jadi Senawa pasti bakal diperlukeun caragana ke company sabab bakal jadi juru telik anu alus ya. Ceuk Tuan Mark Ronghestan. Kusabab kitu cenah kudu aya juru telik anu secara khusus ngintip-ngintip gerakan anggota company anu nelahna Senawa teh. Malah ari geus narima parentah kitu mah sababaraha urang juru telik disebar turut tugasna ngintip-ngintip jeung nalingakeun kagiatan-kagiatan jajaka Senawa anu ayeuna geus jadi anggota company. Mitra kaum dangu, tapi nahanya jajaka Senawa asup jadi anggota company teh ku hayang nangahianat ka bangsana sorangan. Cantang tu kitu deui. Geura ieu urang Bandungan alasan-alasan jajaka Senawa asup jadi anggota company. Cek hate jajaka Senawa sabot manehna tugas di company kakara 3 urang Belanda anggota company anu ku aing di Podaran. Padahal aing ingat anu geus nyiksa bapa aing kaasup sabubuhan urang kalihan asih lobana aya 10. Nah, cek hatena jajaka 10 urang jenapan. Tetela asupna jajaka Senawa jadi anggota company teh lain samata-mata hayang babakti ka penjajah. Tapi ku sabab aya tujuan-tujuan khusus. Eta tujuan khusus teh diantarana hayang males pati sabab nu jadi bapana katut sabubuhan urang kalihan asih geus perlaya
ku panyiksa kumpeni. Kulobana cita-cita anu teu kawental, aing teges leungiteun tujuan hirup. Ari leungitna tujuan hirup dabongan loba jalma teu percaya ka aing. Ceuk hate jajaka senawa deui. Manehna inget tadina manehna ngabejakeun panyumbutan Tuan Mark Ronghestan ku hayangna boga upah. Sabab kumpeni ngajangjikeun upah anu badag ka anu bisa nyangkalak atawa maehan Tuan Mark Ronghestan. Jajaka senawa mikir, lamun nampak upah badag di kumpeni, tangtu kahirupanana teh bakal kaangkat. Bapana moal sangsara bae, jeung manehna ge moal dihina ku nyinanah Darmi. Tapi kumpeni teh kurang ajar pisan. Sidik Van Krup geus nipu ka aing baroka mere upah. Malah aing katut sabubuhan urang kalihan, katut bapa aing kalaka diberok jeung disiksa. Heuceuk pikirna Jajaka Senawa. Kumpeni harita memang teu percaya ka Jajaka Senawa. Keur mah anu disaembarakeun ku kumpeni harita teh lain hayang nampa beja di mana ayana Tuan Mark Ronghestan, tapi hayang mireung Mark Ronghestan aya anu maehan. Kumpeni malah curiga, lamun ukur mere beja sieun eta beja bohong teh turun akhirna bakal jadi reka perdaya di pihak musuh. Itu sababna Jajaka Senawa katutna sejena kalah dicangkalak jeung diberok. Leuwihna teh kitu malah disiksa bebeakan, dititah ngaku jadi karaman di kalihan asih. Ieu anu aing geuleuh ka kumpeni teh. Namatak sia ulah kajengjengan sia pangfup. Sababnya wasia ku aing teu oleh diintip-intip lah. Ceuk hate Jajaka Senawa ngageremet. Manehna dendam ka Dick Van Krup sabab sakumna kawijakan anu ngabalukarkeun perlayanan nu jadi bapa nya gara-gara nu keur jadi komandana nyaeta Dick Van Krup. Jadi salila ieu sabot dipercaya ku kumpeni, sabenerna Jajaka Senawa mah terus-terusan ngintip-ngintip korban anyar. Lamun manehna keur serangan ditangsi, bari hati-hati jeung rerencepan, manehna sok nyieun pakarang seukeut tina awi. Eta pakarang seukeut teh maksudna mah jang ngintip-ngintip jeung ngadodoho nyawa anggota kumpeni. Ceuk hitungan manehna aya 6 ka 7 Dick Van Krup anu kumanehna kudu dipaehan. Ngaja nyieun pakarang tina awi jeung moal ngagunakeun balati atawa bedil. Sabab ceuk pikirna mun aing ngagunakeun pakarang buatan serangan, tangtu anu katudingan mah para pajuang di kalangan rakyat moal nyangka ka urang tangsi. Kitu ceuk pikirna. Ari peuting eta mitra heubeting ku jempling. Jempling atuh. Loba anggota pasukan anu ngarasa capek. Balas saban poe ngan ngayakeun kontrol bae ka sisi leuweung. Jadi ana balik ka tangsi deh tanagana geus kakuras. Nu teu kaagehan jaga langsung ngaguhal sare. Ari anu kagiliran jaga masingnya kabiring nangtung ge nangtungna teh bari lelengutan alatan tunuh. Ngejeuh na aing beuting ieu ngayakeun gerakan deui ye.
cek pikir Jajaka Senawa manehna sabenerna mah ngarasa capek jeung dunuh, tapi jalma genepan anu dituding boga dosa maehan bapana geus kapanggih. Hampir 4 tahun neangan jalma 10-an. Kakara kapanggih 4-an. Nu genepan deui kungsi dioper ka Cirebon jeung ka Indramayu. Kakara dina minggu-minggu ieu pindah deui ka Kadipaten sabab gangguan keamanan anu pohara ayana di wewengkon Kadipaten. Sabot anggota kumpeni lolobana keur sarare, Jajaka Senawa mah pukulunuan neangan di kobong mana anggota kumpeni ayana. Tangtu anu kumanehna keur diteangan teh anggota kumpeni anu bareto geus nyiksa bapana tepi ka paeh teh. Kurang ajar. Nah di mana eta mangkeluk malolorna? Cek pikirna Senawa. Kitu teh bari haben we. Sasalingkeran larsup ka saban kobong. Tur ari boga kakeyeng mah. Akhirna Jajaka Senawa mangihan salah saurang anggota kumpeni anu ti heula dianggap boga dosa. Eta jalma kapanggih keur silih keukeup jeung papada baturna. Heunteu bina ti salaki jeung pamajikan bae. Duanana teh keur karerek ti branaker. Waktuna saurang diilik-ilik beungitna, Jajaka Senawa bungaheun pisan. Sabab tetela anu saurang ge kaasup jalma anu kumanehna keur diarah-arah. Maka adalah akhirna aing laksana sia maehan si bangkawarah teh. Heuceuk hadena kacipta deui kajadian sababaraha taun ka tukang. Ieu jalma 2 geus nyiksa dirina bebeakan. Salian ti beak bersih ngagebugan ku pohpor bedil teh oge bari maksa Jajaka Senawa nguyup cikihna sorangan. Kurang ajar, rasakeun sia wawaras ti aing. Ceuk gerentes hade Jajaka Senawa bari newekeun awi seukeut satakerna kana bobokong salah saurang ti anu pakeukeub-keukeub. Kusabab newekna satakerna atuh eta awi seukeut teh parat tembus kana beuteung anggota kumpeni anu saurang deui. Atuh bisi duanana gogorowokan nadah ka nyeri. Sungut eta 2 jalma teh dibekem ku bantal satakerna. Gurinyal. Ukur sababaraha kali ngagurinyal, duanana geus leuleus teu walakaya. Atuh pasusubuh geus guyur deui wae. Cenah aya Rajapati anu kacida kajemna. Da eta we 2 anggota kumpeni tiwas disate ku awi seukeut anu parat pisan. Komandan Dik Van Krup geus amek-amekan deui. Sakumna anu peuting eta giliran tugas jaga dihukum berat. Salian ti disiksa badan, oge pangkatna diturun-turunkeun bongan lelewo deh dina ngajaga keamanan tangsi. Cager. Waduh, mitra hanya kal kabujeng neng nong cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing diteraskeun deui mitra. Nuhun kana para hatosanana hapunten samudaya kalepatan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.